Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng enjing pamiarsa warta nu parantos dugi ka meja redaksi Expos TV. Sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi poe Jumaah kaping 10 Februari 2020. Sim kuring pun Rita Widianti sareng Ami Aprianti nu baris ngadugikeun warta salengkepna. kami nyarioskeun ngeunaan politik zaman ayeuna teu aya seepna. Kitu oge anu viral ayeuna nyaeta ngagentos TV analog ku TV digital. Pami anu teu gaduh TV digital mah geuning kedah nganggo alat anu canggih anu namina set-top box. Tanggapan masyarakat teh rupi-rupi, aya nu setuju aya oge nu teu geuning. Mangga urang alihkeun ka rencang urang menuju di salah sahiji kampung di Kota Bandung. Hatur nuhun ka Teh Rita sareng Teh Ami nu aya di studio. Abdi pun Rizka Nur Malasari ayeuna nuju aya di Kampung Pakusorok. Hayu urang milarian masyarakat anu kersa ditaros ngeunaan kabijakan ayeuna anu ngagentos TV analog ke TV digital. Punten teh bade ngawagel upami tanggapan teteh ngeunaan kabijakan pamarentah mindahkeun TV analog ke TV digital. Abi mah kurang setuju kumargi seueur kan anu ekonomina nuju sesah, seueur kabutuhan nu sanes aya oge kan kanggo sehari-hari anu kirang. Jadi menurut abi mah teu setuju sih. Mohon. Ya. Kumaha harapan teteh kanggo kapayuna? Lamun tiasa mah teu keng aya STB lah kanggo naon? Nya ge negara maju tapi kan masyarakatna ge henteu sejahtera atanapi teu makmur. Hatur nuhun teh, mangga lajengkeun kagiatanna. Muhun sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga lajengkeun urang mileran deui masyarakat nu sanes. Mana? Punten teh ngawagel waktosna. Mangga. Bade naros kumaha tanggapan teteh ngeunaan kabijakan pamarentah mindahkeun TV analog ke TV digital. Nya abdi mah setuju wae soalna nya kan TV digital lu ayeuna mah jadi suara teh jernih. Tambah layarna teh bersih gitu. Jadi nya saya we kan soalna kan di negara batur mah terus maju semodel nanaon teh. Jadi nya saya oge kage kemajuan masyarakatnya. Mohon. Upami harapan teteh kanggo kapayuna kumaha? Ya semoga harga stoknya diturun deui karunya ka warga-warga nu kirang mampu. Oh, mohon. Hatur nuhun teh, mangga lajengkeun kagiatanna. Pamirsa, kitu geuning tanggapan ti para masyarakat Pakusorok teh. Mangga ayeuna alihkeun ka studio. Pamirsa, Expos TV dina dinten ieu urang cekapkeun lebih ka dieu. Aya saut di sepuh urang, dinu kiwani kacik puji hari. Sejak ayeuna sampeureuh jaga. Mugia janten lenyepaneun kaduwa urang sadaya. Saninten buah saninten di bawah keparapatan, hamputeun abi hamputeun hiji aya kalepatan. Ngawakilan nu ngokolakeun Expos TV dina dinten ieu aya cumi aya Rita diantepkeun sieun bari. Pun Ami sareng Pun Rita sejak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.